Assalamualaikum. Salah. Bari kasa. Ieu sareng Mbah Meme. Mun abdi aya priogi sareng Mbah. Oh, si mantan. Abdi eta ti kidul mah. Oh. Ngabet. Mangga Mbah. Mangga. Mana? Punten Mbah ya kawarga wakosna Mbah. Iya teh. Aduh Mbah ieu mun asa barala kieu mah. Iya. Namanya tos konser. Oh, namanya konser mun konser naon Mbah? Biasa lagi. Oh, mun. Ieu teh aya naon rupi ka bade ka dieu teh? Janten kieu mah. Abdi teh hoyong ngobrol sareng Mbah teh dina perkawis usaha. Janten usaha teh asa sepi jeung sepi we Mbah. Jadi si pengunjung teh ukurna we hungkul aya meser henteu geura kitu Mbah. Tah saur Mbah abdi kedah kumaha Mbah? Oh, gampang itu salosina. Nyana kamprok teh. Oh aya ama amplop Oke. aya. Pokoknya mah kanggo Mbah mah aya lah khususon. Oh, nya. Oi rupina teh ieu teh icalan naon ieu teh? Abi nya icalan mie Baso. mohon. Oh, gampang atuh. Ini mie kenteng. Oh, nya. Istri kagungan cangcut ladu teh. Gaduh. Aya tilu. Oh. Mohon. Tah, biasa mah si cangcut anu ladu eta lebetkeun kanu bulang. Mohon terus Si cangcut eta atos dilebetkeun kanu bulang. mohon. Tah, engke teh anu meser teh ngarariuk. Abi heula mang, Mang abi heula tah. Parantos ngarariung abi heula siliset. Deuh eta nu meser. Mohon. Cangcut eta dijahit. Mohon. Eta mah pasti eta mah bangsa anu meser teh naon lalumpatan Dasar dukun eta sia Anas jauh-jauh datang ka dieu. misalnya Sareng Mbah Meme. oh Ya Mbah, ya bade ini Mbah aya obrolan Mbah perkara si cangcut eta parantos anu meser ngariung tah si cangcut ladu eta angkat kan kating aku meser tah pasti anu meser lalumpatan